Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, pulang ke RW ditampilin. Cak nu itu kan acara aing katampiling ya. Acara aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu bageureunteu henteu bae. Asalna jelema tah. Ngan eta ditampilin teh Sugi ditampilin teh sugi bener pas ditampilin ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampilin gadinya kan. Assalamualaikum minta tampilin ang. Jadi goblok kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaho nah anu ditampilin teh orenganan tukang cangkaleng nyana teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh dicoceng teh entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nyana tukang cangkaleng ngaleteranana teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi lu juga RW. Oh, ceknya berarti aing salah yang ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain yang gak salah mah hayang ditampilin kan kabeh. Anda tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karunya na mangarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa dihareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, komomun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang enu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus moal ngabudah geus pokona. Kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batin apa nya ge keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bagi jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, kuhu teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka ieu yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah. Oh, tobat eta gara-gara tobatna teh jarang ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sorong mobil. Eta pan lamun lain ahli batin lain kitu goblok kiai ayeuna teh ditembalan diteluh ku sia kiai berarti kiai can aya batinan kok gitu awas ya ku aing ku aing mun kapanggih dia tampilin ka kiai lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh oh berarti aing loba dosa lamun aya can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema awas ya ku aing sia kiai diseret ya beda nanti kok gitu. Nah iya hirup kurang sakumaha kamari aya nikmat zahir aya nikmat batin geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana nikmat zahir nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nikmat zahir jeung papada manusia jahirup moal kaluar tidak hablum minallah hablum minan nas bisa hablum minallah jeung hablum minan nas soleh karana nu Gusti ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh padahal mah teu bisa hablum minan nas nah teu soleh wae mentak teu meunang di manaan ge ngaran mah teu meunang di manaan ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh soleh jasa lain kitu ngaran tah mah nah ieu hablum minallah aya hablum minan nas
urusan jeung Allah aya urusan jeung manusia. Nikmat kitu ieu aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hidup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Dua. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia syuhada bil qist. Nomor kahiji urusanna urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh ini lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik jadi politikus berarti. Nah, ieu qawamina lillah jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi ta'ala jadi presiden ulah sok aya korupsi. Kebenaran jadi menteri kebenaran jadi gubernur di eksekutif itu jadi bupati jadi camat. Nah qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh lu dagang namun teh urang teh dagang gitu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae. Bade di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu mun ngajual timbanganna ieu geus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimen itu lumayan sa senti-sentieun jang lumayan deh belum Allah teh eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah bener-bener lillahi ta'ala. Ulama dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh masya Allah bihukuki dagang kitu kene di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allahna ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ke eksekutif ke bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah. Aing teh jadi guru itu didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah. Wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah.
Eta lamun bahasa kulu qawamina lillah eta kedarak make syariat disesuaikan jeung aturanana. Lamun nyana seorang politikus sesuaikan, lamun memang seorang ekonom akurkeun, lamun memang nyana budayawan akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna. Kuari jadi kiai gitu kene, jadi karyawan gitu kene, jadi bos gitu kene, sesuaikan qawamina lillah. Tujuannya adalah hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus beres syariat naik kuari hayang deket jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus masantren aya 15 atawa 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang jadi pedagang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa. Asal boga anak bae moal kebel. Asal awewe anakna, ngawalian nama lain wali. Naikeun keajegan diri. Melaksanakan hak-hak Allah. Aya leuwih mantep deui. Ningkatkeun. Kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah. Kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali, teu saeutik raja jadi wali, dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali. Geus bugu penggawa-penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nu jadi wali jaloba jasa. Geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil. Mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamereng. Geus teu bae teu sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun duit eta duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya tak gitu gitu. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izo ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop nah. Teh hayang ieu amplop na cek yang. Hayang geusina. Sayang. Mulai geus saya kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki nyana bae heula nyana ulah pikiran batur batin makin didekeutkeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman. Izin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung Allah. Izin maka mana-mana ge ka bawa bae. Izin amat ka Allah salah. Izin amat geus ditegur ku Allah. Izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejele. Izin amat izin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia di Sabang sampai Merauke moal aya sahutu-hutu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kudu mah kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese caritakeun kulantaran eueuh aya hiji mah teu kadeuleuk eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae dagang mah rada aya hiji dua ngan kieu dagangna kuduna urang dagang ye misalna sembako aya gula aya
beres kopi aya naon aya gitu aya di zaman nu datang kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit ya kitu mah kula mah deuk ngahutang ya deuk ngahutang sia kita kudu ngahutang dibere ku aing tah jang saminggu nya eta dagang tiwalin bakal kitu tah dagang bete kudu dicatet-catet datang deui duh cenah di imah ieu teu boga bea can masak butuhna sabaraha liter sia di imah butuhna jang sapoena 3 liter nyokot 30 liter jang saminggueun 10 poe tadi aing tah wali tah kos kitu teh mulai sabulan geus raraweuh geus raraweuh yang pamajikanna bagi kuru na warung tapi kuru pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweunang geus zawa dibikeunan ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas karunya budak lewat cerik bae budak leutik ceng saya kurang cerik bae yang banggula ceukna teh mah duit teh henteu kade milih hayang ke banggulan mana hayang ke banggulan mana ieu tah dibere hiji mung hiji hayang 10 cokot tah secara zahir mah ngabangkrutan kan lantaran nyana mah geus pake batin lain make zahir ye make hate budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerik lah berarti nyana teh bunga jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu tah make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere ya mau duit teh henteu ngahutang mah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus sikiran bae alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan urang bunga amat anu mere kapal api oh masyaallah betul beneran kapal api na teh mah ieu bunga teh kadaranjeun kopi teh serudut masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi tapi batin masyaallah nya ngarasakeun kopi serudut masyaallah ngan rokon ceknya lain rokon aing ka ditu deui habak lah aduh liwat teh mang kunaon liliwatan bae ka ditu nyen kopi nang geus sinum teh geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula pas geus ngagulaan hadi apa liwat ka dieu bae sesepna kula ka utang bae lah cenah naon ge kabiasaanana kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill siap teu boga duit refill deui geus kitu bae karesep kula mah tah dibere tet hate neuleuna make ieu ulah make nu ieu ibu kakunyana masyaallah kang nikmatan kopi tukang warung bager amat tukang warung bager amat teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi bari nyanang inget ka tukang warung pohara amat ka tukang warung masyaallah luar biasa eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere bukana lebar-lebar luar biasa nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga namun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh ieu kulantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia bawena ka aing indeus sia ka ditu hayang aing mah ngaladen nu ngahutang muga mari kita dibayar ya ngahutang teh tek areueuh gitu tang warung tek aya nu meulem gitu ta warung aing sedih jasa aing teh pan dia hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aing teu dibere tah jadi lain ngabungakeun jempitkeun secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere mungkin bae ku pelit teh nyana maju tahun kabeli motor tahun kabeli mobil tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian punyana paeh ngan sakadar dihisab doang dunia
henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun neuleuh make mata ieu kos itu, tapi lamun neuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya, malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleu pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillah rabbil diusahakeun ku aing tanpa aya imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga. Bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began teh sujud da nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantak kuari mah kunu qawamina lil lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu, jangan loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung surga bae, tanyaeun ya. Tanyaan nya nangis ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta ieu mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya abah mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet dia super ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisabkan itu teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat pelebah harta itu ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu dianu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dibingkeun kana bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus sehat baik saya pos panganten bae itu tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan lain sebagainya mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakar digali doang jelema kabeh hararindit hujan gede jadi kuburan kosong saya kira aing lamun nyilih di dieu ngeunaheun ieu atuh ka kuburan kieu nya nama ngiungan malaikat datang ka dinya terus dikubur burungana mandra buka cak nyana teh di kula can pae ngiungan lo gak ditanya ngiungan kula mah cak nyana teh bener dia bener da ieu na geus di naon aduh geus teh malaikat awal agama nya ngageter-geter hadena cak nyana aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nya nangis hujan geus beres datang kan mayit-mayita dia sudah dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain cek malaikat jadi kerniuhan bolak-balik bae malaikat datang ka kesel ta mayit teh kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teu nanya-nanya aing endahannya nu nanya malaikat pan tadi tanya lah sia kerniuhan ge kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu macem-macem bae eta kunaon eta lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna
kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi ta'ala qawamina lillah geus cara ka malaikat teh sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula apa salamet kabehan ya qawamina lillah tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat hayang disasalaman geus hayang dimulya hayang pamerena ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dibikeun bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teh dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus jadi mutiara deui mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wow itulah kunu qawamina lillah saya tikisan tak anu qawamina lillah datang ke hakikatna qawamina lillah nomor kedua syuhada bil qis bari sing arayan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil kisti kalawan adil seadil-adilna hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksianana mah neuk kafir nu disaksianana mah neuk mukmin nu disaksianana mah neuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan dek diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa yana adalah pemalingan kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin pak ieu teh dek dipotong sakieu sekalipun ka mukmin saksi urang yana nu maling nu kapalinganna kafir saksian jelas nu malingna mukmin nu kapalinganna kafir dibalikan ku urang nu malingna kafir nu kapalinganna mukmin urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir nu kapalinganna mukmin bedakeun syuhada bil qisti ieu mah nu malingna teh adi sorangan bedakeun sanajan adi sajujur-jujuran nu malingna adi nu bakal dipotong sakieu ternyata nu malingna teh musuh urang bedakeun nu malingna musuh bedakeun potong ternyata nu malingna teh bapak bedakeun nu malingna bapak urang sajujur-jujurna ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang boga kabogoh urang Cikupa kebenaran maling motor urang sebagai saksina bedakeun kakasiku nyolong motor bedakeun bakal dipotong enggak apa-apa Kak Anda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Gak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada pasti. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang.
pimpinan urang bejakeun korek ku urang teh atasan deui gendreng bejakeun di kejaksaan teh yeuh atasan mari. Jadi kita orang ditita syuhada bil qisti, jadilah saksi sajujur-jujur dan seadil-adil. Nah, orang mah lain itu awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dah putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah kafir. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Quran, baik kaum mukminin, baik kafirin. Saat eta ari mukminin mah loba diberi loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, sabenerna nu dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kebenaran itu teh musuh orang jadi pembelana digadetkeun ilmu polisi kos gitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu digadetkeun pokona mah ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, bener-benerkeun salah keur carita di negara demokrasi pakai aturan demokrasi. Tadi urang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we unggul demokrasi teh supaya ngarasakeun nu handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing kumaha aing we sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus jujur kuari urang jadi seorang bapak boga anak urang teh teu meunang anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sepeda doang ulah, anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu, nu ieu mah dihayukeun, nu ieu mah henteu. Cakanu henteu biasana nu dihayukeun teh apa nu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae, nu bungsu lantaran kakedohna meureunna hayu bae, tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebeja ai kula jana kabada lain. Urang ngomong gitu. Itu mah nu cika dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Urang ngomong gitu sia. Emang sia mah sasampeuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadarit ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek mori bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedek bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawanu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu takut tak kayak imah mun abah pae bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, sia memeong atuh. Mana awewe lantar awewe mah kudu dibagian lagi setengah, aya Mio kuduan jadi kakaknya, ya kuduan da sia. Ai batu saurang henteu panjang mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid kaya suatu antam nyon ieu nya anda adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa ka di keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti geus mantep jasa teu cai kiaina keur sare kada tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya boga adas gede kan naon itu cenah mah ngaji nyari beuteung beuteung nyari atuh membacaan lagi dia boga adas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun
Ngan bae tanyakeun, kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngan ngadoana boga hadas gede bae cager. Aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekali mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi, lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jaker wuduna ge tinggal ka Allah. Keur ngalauduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajadai Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta batu karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung hukuman ih tah budak neundeuna teu beres da mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulah di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak gitu teu jangan mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah henteu menta izin pan geus kolot akibat tahu eta tadi wudu na gitu inget ke Allah tuh komo sholat ayo wali mah ger boga hadas lagi batin hamapan ke Allah batu pernah sedetik pun semenit pokok kagus ya Allah mantap Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjuk gegalak lantarannya nama kutub di bere beja pak tangkap sieta comot sieta sia diuk di dia sakedeung bae diuk di dia diuk maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh ban kawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeunya sakedeung asal diuk wali sakedeung diuk wali orang mah di dia geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jawabannya sanunya orang diangkat jadi wali itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang mah wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cek babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud tilok aing mah dua aing dua hanya ongaran teh rupa mana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan ya di grup wali dan mane keur ieu cinta wali oh namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang itu yeay jokin ketaguk di harap ente ya mah jangan lupa merena di harap cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jambung di tukang panjana tungtung lah makanya hoan me ku kabehan malaikat kunon tadi diseret 10.000 yang diharap waktu beres ya bang wallah alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah teresepeun ka anu ngaliwat lates
kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersebut. Nomor kedua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut teu dipake karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh tereseupeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara. Pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang. Aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitung lagi eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisani teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli orang 1000 ngan aya 900 bebeja orang weh ieu kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh bang ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat eta make naon karena kitu teh kayu teh set lalauran rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema mana malaung panuleuna set ieu mah main cinggin set celong saya tik sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabaraha duit ih jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah. Gede-gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh yang Garuda wae diberek geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang naon kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya aya atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cekolot dari galingan jeung si eta di Bambung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kina ge bareng ban jeung kula nyana leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tagado teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara orang lembur kasep ente sugih ente pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMP ge ajun nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun
lah siji banyak sama bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh oko si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuai kena tuh ya lah mana yang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mungkin ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan iya sepeda nu ya reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mantak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau relin aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres beca kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon garang-garana nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh malah dek prima tah dek ieu teh naon garang-garang nu beubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan beneran tah menta kan ya sakalloh geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikan cuma lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atau kijang-kijang Innova Gusti bugu imah ge doyong takut gitu tak ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh teh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama urang Jakarta Gusti urang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung nu sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngan atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan ugusnya nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah mah bisa kajen kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak-anak ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek ieu 2000 utang
nah ada iya batu itu batu beda kadar tuh kajian hukum lagi bisa dipaksakan gitu iya mah batu rubi begitu di dalam kurang bener aya seteran mahal hargana mungkin bayar 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meli orang di dia berem akur berem lah kos itu barade timang eta bogana sabarada bogana mah 10.000 aya ongkos tuh 5.000 jadi ya guys 5.000 puk gede merah na akur merah delima berem nama akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur berem na tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus kurang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin moal bisa kajian kumaha ge keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkan ieu mah keur carita kadar kaistimewaanana beda kumaha hiji kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan kangjeng bawakeun buruk kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya dan diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing ngolik atuh kapal bokola paling hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kumaha ge ke kangjeng Nabi Musa abdi rasul abdi tetap hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana oh ayo kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ke Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tong urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh geus gideu ilallah mau komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna golden panjang dikira sial tama kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan nanti orok pantah mah di kia itu emang aing orok gitu eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksud gitu-gitu kene iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun meh engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka
sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nya mah bangona jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid dengan nama batur ngawirid dengan nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sanga hadahar we nah ieu masalah wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku ieu wali ya lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran beusi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya nama tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saya geuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang kowe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali dan saya ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu saya ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina segala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah kurang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mau ngabaged naik ka Gusti Allah patulah patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian nya nama aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah nya nama cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusan anak pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus teh ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ye ke ngising di mana nya urang urusan eta wali mah geus pikiran ngising bebe lepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh
Urang pikiran CS di mana wali teu pikiran CS buat datang buat teu CS mata pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah enta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh tantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bahaya emang kos kitu hayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan kungpla-pengple di harapan kaca untuk kondangan gitu bagus aja mah ya tenden deui pake deui seret cak setan teu bagus bae teman itu betul itu tuh cak nesan nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh bae eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengsirikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain gitu